Minta duit mah. Nah, ai mane ari teh nu deulek teh duit teh jeung duit geranya bantuan Indo angguran mah. Nah, duit tuh anu diperhatikeun teh. Ih meni ya nanti sama Neng juga dibantuin. Tapi minta duit salahnya. Meni jang naon atuh Neng mane minta duit teh? Ya jangan jajan atuh, jajan ya spicy soup. Kadaharan naon eta teh meni asa kurupa-rupa da space bisput. Eta mah sebelah. Panya teh naon eta space bisput teh. Si orang teh seblak ngomong we atuh seblak meni space bisput lah. Mana atuh mah Neng minta 10.000. Oh meni minta duit wae ari manehnya. Hayang seblak mah engke we. Mama jeung si Bonar nyeblak di dieu. Ih, anu bener ya teh mah. Heuh benar. Manya indung bohong ari teh teh. Ya, asik nyeblak di imah. Ari mana geus beberes kamar can ya teh? Acan. Ari mana atuh beresan lah itu? Ya, Boga budak parawan tehnya menipi omongan wae. Darah lah sama mah nyeblak. Meni gabut gini, nggak sekolah teh. Nonton TV bosan. Nonton Netflix gitu di mesin Neng. Telepon dulu tumben si Jasmine telepon ya namanya. Halo Min. Halo Neng, kita nonton Netflix yuk di rumah kamu. Aku gabut soalnya nggak kemana-mana. Yuk. Hayu Min kadeu meuni kabar pisan si mamahnya jeung si Bunda ada kiblak di imah Neng. Aduh bener Neng, nih pas pisan aku belum makan seblak tahu udah 2 tahun. Dim nih, lebahnya nggak suka dibur atuh.